Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Fitri Wahyani ti Prodi Pendidikan Bahasa jeung Sastra Daerah semester genep STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di dieu abdi baris medarkeun ngeunaan identitas jeung kalungguhan sarta kakurangan buku anu dianalisis pikeun nyumponan salah siji pancen individu mata kuliah telaah buku teks anu diampu ku Ibu Hetty Triwahyuni MPD. Lajeng buku anu dianalisis nyata judulna Galuring Basa Sunda, karya Dr. Andes Budi Rahayu Tamsyah Saprakanca. Di dieu aya gambar bagian cover hareup jeung bagian cover tukang tina buku. Tiasa ditingali. Salajengna nyaeta identitas buku. Judul buku nyaeta Galuring Basa Sunda, pangarangna Dr. Andes Budi Rahayu Tamsyah Saprakanca, penerbitna Pustaka Setia, tahun terbitna 2010, kota terbit di Bandung, citakan K5, kandel bukuna 280 genep halaman, kandel buku 14 kali 21 cm, jeung nomor ISSBN-na nyata 878 strip 878 strip 07 genep strip 022 strip genep. Lajeng nyata pedaran ngeunaan cover buku bagian hareup jeung tukang. Lamun ditingali tina segi cover hareupna nyata tiasa ditingali tina segi warna, segi gambar jeung segi tulisan. Tina segi warna cover buku bagian hareup nyata biru, beureum, koneng, hejo, jeung coklat sarta hideung. Warna-warnana katempo kalayan jelas pisan. Tulisanna warna bodas jeung koneng sahingga bisa kabaca secara jelas. Tina segi gambar nyaeta aya gambar kujang warna coklat di bagian cover hareup. Nemutkeun pamadengan abdi gambarna teh kurang merenah katempona. Mung lamun digabungkeun tina warna nama saluyu jeung warna cover bagian hareupna. Kuduna gambarna teh ngeunaan kasundaan sacara umum. Jadi pas antara judul jeung eusi bukuna sarta gambarna oge. Nah, tina segi tulisan, tulisanna gampang dibaca. Warna tulisanna oge jelas. Aya pituduh dina cover bukuna nuduhkeun yen eta buku teh pikeun siswa SD, SMP, SMA. Aya oge ngaran panulis atawa pangarangna nyaeta Dr. Andes Budi Rahayu Tamsyah Saprakanca sarta nuduhkeun inti bukuna. Inti materi dina eusi buku eta teh ngeunaan naon wae nyaeta aya materi tata basa, kosakecap, pakeman basa, gaya basa, jeung tata krama basa. Lajeng, nah lamun ditilik tina bagian cover tukang tina buku nyaeta warna cover tukang sarua jeung warna cover hareup. Mung dina bagian cover tukang mah ngan aya warna biru, koneng jeung hejo. Warna pikeun tulisanna kabaca kalawan jelas. Aya judul buku jeung pituduh buku, aya nomor, tanggal jeung taun ieu buku disahkeun, aya ngaran penerbit buku, alamat penerbit buku, tahun terbitna buku, jeung aya nomor telepon alamat buku, aya nomor ISSBN, henteu aya rangkuman tina materi anu dipedar dina eusi buku, sarta teu aya kasang tukang pangarang. Tiasa ditingali gambar bagian cover tukang tina bukuna. Teras salajengna nyaeta pedaran ngeunaan kalungguhan buku. Nah, naon sih kalungguhan buku tina buku anu dianalisis? Kalungguhan buku Galuring Basa Sunda nyaeta bisa dijadikeun referensi atawa buku pegangan pikeun siswa SD, SMP, jeung SMA katut mahasiswa jurusan Basa Sunda. Materi dina buku Galuring Basa Sunda numutkeun abdi mah tos lengkep. Salian bisa dijadikeun referensi pikeun siswa SD, SMP, SMA katut mahasiswa jurusan Basa Sunda, bisa oge pikeun bahan ajar guru Basa Sunda.
nalika rek ngajelaskeun materi pangajaran basa Sunda ka siswa. Nah, salajengna nyaeta kakurangan buku. Kakurangan tina buku galuring basa Sunda nyaeta teu aya gambar atawa animasi pikeun ngahudangkeun rasa sumanget ka pamaca nalika maca ieu buku. Jadi matak tereh bosen dibacana kusabab eusina tulisan hungkul. Teras kurang cocokna gambar di bagian cover hareup. Dina bagian eusi buku masih keneh aya lembaran kertas anu warnana kotor. Teras warnana oge pias sehingga kurang jelas dibacana. Teras dina bagian daftar pustaka kaca 285 garis batas antara kaca 284 jeung 285 kurang rapih dina ngarekatkeun tengah-tengah halamana sehingga ngawanti-wanti ieu buku teh bisi teres we. Hiji deui nyaeta teu aya rangkuman materi atawa kasang tukang pangarang di bagian cover tukang. Mung sakitu anu kapihatur anu tiasa dipresentasikeun ngeunaan identitas jeung kalungguhan sarta kakurangan tina buku galuring basa Sunda karya Dr. Andes Budi Rahayu Tamsah Saparakanca. Nyungkeun dihapunten bilih aya kalepatan sareng kakiranganana. Mugia aya mangpaatna kanggo urang sadaya. Dipungkas billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.